وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: وهو أصدق القائلين عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فنسيهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الآية ومعنى والله أعلم بحقيقة مراده. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: يا مضى قد فاتت والمؤمل غيب ولك ساعة التي أنت فيها. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وأفوض أمرنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وفقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. اللهم طول أعمارنا وصح أجسادنا وأكثر أموالنا وأكثر علمنا وحبب إلينا الناس جميعا وتباعد العداوة من بني آدم من كان حيا ويحق القول على الكافرين وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ربنا زدنا علما نافعا ووافقنا عملا صالحا وارزقنا رزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. Kapayungan para sepuh kalina pun paman apunten kapayungan pun abi sadayana kalasan pun lanjut kekatina ayat alhamdulillah. Sukriyani puji ulang sanggakeun kada Gusti Maha Suci ruparantos musik malikeun urang salatu jalmi
Alhamdulillah urang sadayana ayeuna sami-sami biasa ngariung ngahiji oge masih dipaparin di Gusti Nu Maha Suci dikeun ngalengkahkeun dua kaki angkat ka tempat ngaji mudah-mudahan urang diridhoan ku Gusti Nu Maha Suci amin ya rabbal alamin. Sebenarnya puja anu tos biasa urang sangareun kedah Allah Nu Maha Kawasa anu parantos musik malikeun urang salaku manusia. Alhamdulillah urang masih dipercanten gaduh keneh nyawa. Mudah-mudahan ku Allah dicatet janten jalmi takwa, ku Allah bakal ditetepkeun dina tempat anu mulia nyata syurgana Allah Subhanahu wa taala. Sadaya syukur salaku buku cacatur urang sanggakeun ka Allah Nu Maha Luhur anu parantos musik malikeun ka urang kota ka urang lembur. Malah kalebet urang sadayana alhamdulillah masih dipaparin panjang umur. Mudah-mudahan urang sadayana ku Allah dipanjangkeun umur bari biasa ngalaksanakeun kana syukur. Oge mudah-mudahan saumpami hiji waktos kedah dipundut kudu rahayu dicandak kudu kawasa kedah nangkeunkeun ieu lembur urang kalebetkeun jalmi anu dihampunkeun ku Allah Maha Ghafur bari tiasa ngawalakeun pertarosan dua malaikat di jero kubur. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sareng salam mugia diugikeun ka panutan alam junjunan urang sadayana Nabiyur Rahman Habibur Rahman Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teuing ka kula lagi ka sahabat tabi'in atba'ut tabi'in ugi urang sadayana salaku umatna anu nyepongpageun kana syariatna. Mudah-mudahan urang sadayana diangkan salaku umatna. Oke, mudah-mudahan jaga ngingkeun kana syafaatul uzma syafaatna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Prayogi pisan urang disyukur kepada Allah kana rupi-rupi nikmat anu parantos dipaparingkeun ka urang sadayana. Utamina urang nikmat masih dipaparin yuswa bari urang sadayana masih tiasa ngahembuskeun nafas. Bagi Saur Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali nafas teh modal urang di alam dunia. Al-anfasu jauharatun la qimata laha. Ari nafas teh ibarat dinten permata mual ayat di hargaunana sabab teu aya di alam dunia dijualan nafas. Malah saumpami nafas urang parantos diremkeun ku Allah Subhanahu wa taala tos moal biasa ngembuskeun deui nafas datos diremkeun mangsa nafasna di alam dunia. Sanaos dikana ka rumah sakit dirujuk ka sababaraha dokter tapi upami parantos waktos kedah nangkeunkeun dunia kedah lireng nafasna maka teu aya nu tiasa ngahalang-halang. Menawi kitu ayo urang sasarengan ti ayeuna kene urang tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala sabab urang kajankan tenang terang iraha bakal dipundut kudu kagungan kedah ngantunkeun ieu alam dunia. Sabab urang teh bakal mulih anu sabenerna balik anu sabenerna nu moal balik deui ka alam dunia. Dina ieu waktu saleresan waktu terus maju mangsa nu kasroba di dinten ka dinten teh kalaos urang sadayana pedah panginten urang teh betah hirup di alam dunia. Karaosan teh asa kamari nu baheula budak ayeuna geus baroga budak. Nu baheula bapak ayeuna geus jadi bapak-bapak. Nu baheula mah can disebut aki ayeuna mah geus aki-aki.
bapak mah alhamdulillah aya parantos kagungan buyut. Undi mah ngantunkeun teh tos kagungan bau. Allah alam ulah bakal kagungan bau heula masih di dunia, kagungan buyut masih ke dunia, kagungan incu masih ke di dunia, buatan incuan ke tos ngantunkeun dunia da teu terang. Nu namina yuswa mah teu aya terang. Wallahu a'lam kadang nu anom ti payun sepuh ti pengger da teu terang ulah oge kana yuswa wallahu a'lam bifalillah. Manawi kedah buru-buru hijrah. Naon maknana hijrah? Numutkeun sapalima hijrah teh aya dua rupi. Aya hijrah lahiriah, aya hijrah batiniyah. Ari hijrah lahiriah mah pindah naraga pada kurang di bumi masing-masing ka ieu patempatan oge salasama hijrah. Da ari hijrah teh nyata pindah tina hiji tempat ka tempat anu sanes. Pindah tina hiji panyicingan ka tempat cicing anu sejen disebutna hijrah keneh bae. Hajaro yuhajiru hijrah pindah. Tapi tangtos aya makna nu langkung antep sanaos raga badag mah teu ka mana-mana tapi hatena hijrah. Sakumaha nu diuningatkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina salah salios hadis anu hadis teh sering diaoskeun di mana-mana. Ngan hanya kal maos hadisna sok sapoto. Maka aya nyebabkeun aya maksud pisan jalma teh nu ngadalil tapi hadisna teu seet da sapoto. Yeuh cenah jalma mah kumaha niat di alam dunia mah. Dina waktu saya khatib dina pangimbaran dina mimbar dibatkeun cek khatib teh khud ma sofa wa da' ma kadar. Cek bahasa urangna copot nu alus ieu nu goreng di bumi nganggo sendal cakit pasilang-silang mulihna nganggo sendal nu hade nu batur. Da cenah khud ma sofa wadah ma kadar. Copot nu hade piceun nu goreng. Teu kene hijrah sapertos kitu. Malah ketika cilakana aya urang Jakarta datang ke Sukabumi, datang ka lembur urang jumaahan. Barang jumaahan leungit sendalna. Cek eta urang Jakarta ku sabab leungit sendalna naroskeun ka urang teh, "Kemana sendal saya?" "Paliron panginten." "Di mana rumah Paliron?" "Pagentos panginten." "Di mana rumah Pagentos?" "Pahili panginten." "Di mana rumah Pahili?" "Patuker panginten." "Di mana rumah Patuker?" Cobi sendal capit sapasang nu malingna ku opatan di Jakarta. Hiji Pahili, dua Pagentos, tilu Patuker, opat Paliron. Ku opatan di paling gede kasih. Kumargi teu ngartos kana bahasa. Manawi upami aya urang Sukabumi datang ka Jakarta pada bulan ngagali sumur cilaka. Ceuk urang Jakarta ditah-dahar bahasana bahasa Jakarta. "Bang makan karang." Ceuk urang ieu anjir kelas. "Bang makan karang." "Taraje." Ceuk urang Jakarta ieu mah can aya ngendahar. Naon sababna? Jawabna ge entar aje. Disangkana ceuk urang Jakarta mah nyebut taraje teh entar aje. Eta dina sumur geus ripu geus leus. Digodoan deui urang Jakarta teh, "Bang makan karang." "Taraje." Aduh siapa mau malahan segala macam ieu mah. Bongan ditawaran oge entar aje. Akhirna ketika kulimis bingung pikiran naon ari taraje bahasa Indonesia teh. Akhirna emut kasontenakeun tos leus. Naon cenah? "Bang makan karang."
tanah goblok kalau bisa naik terus terang tentang mau udah Jakarta tapi lamun nyebut Taraje mah teu apal dari sanggana tentara aja ata nabi aya orang Jakarta bade masihan hadiah ka urang Sunda naroskeun bapana emang ada dongeng we sanes ngaos sih mah hijrah di Jakarta teh datang ka Sukabumi naroskeun bapana eta budak karek diajar bahasa Indonesia nu bahasa Indonesia nanti dicampur-campur cek urang Jakarta dek bapaknya ada kumari disumbing napas sasonten eta bapana teh pan boleh didamel dek bapak ada baru pulang lagi istirahat baru lu baru lu dek kira-kira bapak besok jam berapa sudah siap cek eta budak da bingung naonnya ari ini teh menjeung anak mulian teh cek eta budak insyaallah besok bapak kesini lagi kira-kira hangat-hangat berjemur aya pas Indonesia haneut moyan hangat-hangat berjemur eta sejak urang Jakarta artinya dari disebut hangat-hangat berjemur mah oh isu-isu eta si bapak-bapak nu di Jakarta teh datang deui dek papa ada habis mandi baru bersalin cek urang Jakarta di sunat mah lalaki ge ngalahirkeun sabab bahasa Indonesia mah bersalin teh ngalahirkeun di urang mah maksudna mah ganti baju ditaros teh bapaknya ada habis mandi baru bersalin cek urang Jakarta urang ya ini urang sunat mah lalaki esok ngalahirkeun bingungnya disebut ngalahirkeun manawi urang teh kedah ngartos kana bahasa nu sanes bayangkeun ayeuna mah di Mekah ge aya hujan alasan pun ali daftar haji abdi mangkatna ka Mekah geus sabios daftar nu sanes angkat pambayu ka Mekah abdi geus sabios nu penting mah angkatna sanes daftar jadi aya daftar pun ali lah ngan diincak ke Mekah sareng makom Rasulullah alasan abdi heula di payu alhamdulillah ayo mah saya sengaja angkat umroh ya. Alhamdulillah. Urang teh di Mekah bingung nanyakeun kusabab urang masuk ka pangaosan gampang naroskeun ge tepak we askar. Cik urang teh askar teh ihdinas siratal mustaqim ya askar. Pasti askar ngartieun siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ngan eta palebah askar di sisi jalan ngumumkeun keur usum hujan jalmi teh di tengah jalan. Kalau aya hujan, urang Arab mah nyebutna motor kasih aya motor. Padahal motorun teh hujan. Dah gampang diajar bahasa Arab mah motorun hujan, toirun manuk. Pokona mah sampun tor eta teh hubunganna jeung ngapung hujan ngapung ngan hanyakan teu aya nu naek hujan aya oge naek haji maka kapungkur mah aya tataruci yang kurang kali aya nu naek teu bisa turun aya nu turun teu bisa naik naon bisa turun teu bisa naik turun hujan naon bisa naik teu bisa turun naik haji teu aya nu turun haji jadi turun hujan naik haji. Nah, terus hujan, turun hujan, naik haji. Kaos. Kurang teh hijrah teh pindah. Ngan tadi aya hijrah secara lahiriah mah kedah pindah di tempat kana tempat anu sanesna. Hijrah teh tidak beratna. Komo kanggo ibu-ibu waktu sungi kedah angkat ka pangaosan sementawis dina TV nuju film Andin rame-rame ada Korea ka masjid si Andin oleh macam ayeuna teh kunaon PPKM diperpanjang Andin belum melahirkan
ditunggu sampai PKNT sampai Andin melahirkan. Dihubungkan sama itu. Kemarin rame ayah saya marah hadiahnya 500 juta. Jangan si Elsa. Jadi, dugi kamu orang minta hadiahnya. Juga orang bilang WA langsung ayah 500 juta. Sekarang enggak panggil kulit udah kayak di masjid beres kan. Ngan hanya kalau kebenaran buat ini, kalau benar polisi kayak yang lain. Jadi hijrah deh pindah kira di tempat karena tempat anu sanesna, tapi mungkin aturan mah ari hijrah deh saking salah sama salah bahasa urang tobat, ari tobat teh balik tina salah kana benar, balik tina jalan anu salah kana jalan anu benar. Contoh, abdi di Bandung balik ke Jakarta tuluh kene karena digugah anggap mereka terminal naik mereka terminal tenaros lah ka konektor naik kan penting karena terminal karena bus cari kena bus teh teu apa bus teh ka mana tadi jalan terus mari udah balik urutan ada apal teh ka mana ka Jakarta mah kedah nangulon ieu mah kalah ngetan terus maju nepi ka Sumedang naroskeun ka Konektor nek itu geus di ka mana Bogor nya ieu bapak balik ka mana ka Jakarta aduh punten Pak ieu mah pacaran atuh bapak mah ieu mah bus anu reka ka Cirebon ieu terus di Sumedang balik ka Cirebon ieu jelema mun teu tobat moal turun cerita jelema ceuk kuring ka Jakarta maju terus tapi padahal tujuan urang mereka Jakarta ngan salah naik ka Cirebon di bejaan teh di Palembang Sumedang teh bapak lungsur Sumedang sanis sami mereka Jakarta muhun lepas lima bapak terus ka Sumedang gitu ceuk aing Bogor sih tadi teraskeun cilaka nu kitu hartosna teu daek tobat daek hijrah daek balik deui tapi lamun jalmi anu bener-bener hijrah hoyong tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala bakal turun tina mobil Sumedang nu pegade ka Cirebon naik deui arah di Sumedang ka Jakarta itu upami leres mah hoyong balik deui kana bener. Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan surah Al-Hasyr ayat 18 tadi terus diaoskeun ku Adi. Raos na Quran di Qur'an raosnya. Dan yang di oke upami ngomong mah raos. Dan maos Quran ge upami teu ngalagu mah teu raos. Mangawe bapak misalnya ngaos Quran surat An-Nas untuk tebi tapi teu dilakukeun pan meureun maca ieu qul a'udzu birabbinas malikinas ilahinas raos teu mau sholawat teu dilakukeun misalna urang teh maca sholawat pada sholatullah salamullah ala toha rasulullah sholatullah salamullah ala yasin alhamdulillah rasul tongning ayat Quran tongning salawatan dalah lagu ge upamina menang mah nganggo lagu raos Tuhan tolonglah hamba-Mu dari sengsara karena cinta. Jerweh membaca Quran macam nanti wa idza rayani
eta ayat Quran sanes. Wa idza rayani wa ikan fauzi wa barisahab. Kalau lagi ausir sanesnya sanes sampai ke karaos Quran sareng sanes Quran diganti euy cing aya mah sakieu aya mah makan nasi wasfat ja'atil qulub kalau pakai kumpulna Quran sanes kewa da benten ayat Quran sareng sanes Quran. Mau salawat pakai sami benten nikmatna upang dilakukeun mapan raos mau salawat ke da teu dilakukeun mah teu raos. Salawat oke. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Benten mau salawat dinyanyikan, mau Quran dilakukan, bener. Tuba liman yu'minu bihi wa lam yalbisu hatiku perasaan kata Qurannya cek perasaan ulama dasar Quran tapi lain nah sabab dalam maca Quran mah saur Rasulullah sabda acan maos Quran teh kedah maos fa idza qara'al Qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Saur Rasul di mana saya bari maos Quran mangga kawitan buta udah di mana teu tahu heula ujung-ujung tuba liman yu'minu bihi wa lam yalbisu imanahum bisyarr fa ulaika humul muflihun. Perasaan biasa Quran dalam bahasa Quran untungna ayat Quran ayat kalimat muflihun sing goreng sanes naon atuh dieu sing kitu-kitu aya kuningan namanya naon eta teh cenah ayat Yesus Kristus. Cobi urang maknaan urang tuba kaciga berjana lima yu'minu bihi kajalma anu iman ka Yesus Kristus walam yalbisu imanahum bidulmin jeung walam yalbisu imanahum bisyakin jeung teu nyampur adukeun kaimanana kalawan karaguan fa ulaika humul muflihun maka eta teh jalma anu bagja. Haleluya haleluya haleluya
urangna sanima aya halimuliaan. Dan ayat dina hiji ge ayat Al-Qur'an dikawitan ku kalimat tuba moal mana dipilayan oge. Manawi urang ge kudu sering-sering maos Qur'an. Mata geuring cenah jalmi teh bersama anu disebutkeun hijrah mah tina salah kana bener, tina jarang kana getol, tina tara maca Qur'an jadi maca Qur'an. Cek urang teh atuh abdi mah isi dari ajar kene teu sawios diajar Qur'an mah dasar Rasulullah khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu lin-nas. Pangsae-saena di antawis anjeun jalmi nu kersa diajar kana Qur'an jeung kersa ngajarkeun Qur'an. Jadi urang teh telepat upami aki-aki diajar maos Qur'an. Dan maos Qur'an mah teu aya batasan. Diajar mah teu aya batasan. Tiraha atuh Rasul dibanteun diajar teh minal mahdi ilal lahdi. Timimiti aisan indung dugika ruh upahun. Tunggu diajar begitu. Minal mahdi ilal lahdi. Timimiti aisan indung dugika ruh upahun. Dari mulai membuka mata sampai menutup mata kembali. Eta kewajiban urang kanggo diajar. Jadi angkat ka pangaosan teh hukumna wajib. Malah angkat ka pangaosan mah jalmi teh sadaya ngalengkah bakal nyapunten dosana. Mudah-mudahan urang nya dibumi nakene terus nyapunten dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Man salaka thariqan Man salaka thariqan sahalahu Allahu thariqan ilal jannah. Rupi-rupi hadis nya man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyah tua. Maninta kolak sisa saja menakol. Yang pada nakol ke bahasa Arab. Nakola minah-minah. Mata bedug oge sok ditakol. Takola nakolan bedug. Ngan meunang teu nakol bedug ku budak. Teu meunang. Ka budak teh ieu dipake nakol bedug. Meunang teu ada ku budak. Teu meunang.
mati salat Rasulullah la ilaha illallah lumpat sikabayan tina pangsarian langsung ke masjid. Langsung imam takbiratul ihram biasa takbiratul ihram, imam ruku, imam sujud ngan palebah sujud terakhir sikabayan bari cengkat bujur kaluhur itu. Beres itu sikabayan ditaros ustaz, cek ustaz kabayan maneh itu mohon ustaz. Atuh siapa batal salatna? Mungkin ya ustaz. Abdi teh kesiring pangaosan satu-satu anti apa dulu. Cek sikabayan. Kumaha kitu? Dah ikut mah ngabatal wudu, lain ngabatalkeun salat. Sapeangan. Dah ikut ngabatal wudu, lain batal salat. Tapi benar. Sikabayan bener jawabannya. Akhirnya pusat disusul atau si kabayan namun gitu maneh batal wudu. Si kabayan ngajawab kene wae. Ustaz cenah itu batal wudu. Asal pakai batal wudu kapan tadi hidup pancik silain cenah itu teh batal kana wudu. Da abdi mah memeh ka masjid teu wudu heula. Si kabayan. Berarti si kabayan teh bener sabab asup ka masjid ge salat subuh teu make wudu heula jadi moal mungkin si kabayan batal wuduna. Da teu wudu. Mata lamun hayang teu batal wudu, tong wudu siga si Ahok can pernah batal wudu. Ya Ahok wuduna. Bantuan wudu mang Ahok tidak ini tolong bila. Ahok teh salah dur anjeun, Ahok ka Quran gitu. Jadi urang kasengan, urang hijrahnya tina anu jarang kana getol nu tadina maos Quran teh jarang ayeuna mah kedah singgal tol maos Quran margi tadi maos Quran teh saurasul pangsae-saena diajar maos Quran jeung nu pangsaena teh ngajarkeun Quran diajarna pangsaena ngajarkeun oge pangsaena insyaallah. Kitanya mudah-mudahan sekali deui urang dipapayan hidayah senang pabrik Allah Subhanahu wa taala musul hidayah kana panah urang sadayana oge urang ngadoakeun sepuh-sepuh urang parantos santun di alam dunia parantena mudah-mudahan aya di alam barzakh aya rahmat Allah Subhanahu wa taala dijaangkeun alam kuburna diletakkeun alam kuburna ditempatkeun dina tempat yang mulia nunggu Allah Subhanahu wa taala. Rupina kami sintawis sakitu wae sedikeun apunten anu kasuhun lepatna tina kalpatan pribados nyarira leres nama panginten eta mah Gusti Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan manfaat.